Jeung siang sadayana anjeun nuju nyaksian warta di dieu aya hiji kajadian panyiraman cai keras ka saurang pelajar SMK di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Anu kajadian dina berang tadi, akibat kajadian ieu korban ngalaman luka parah sarta kedah dirawat secara intensif di rumah sakit. Pihak kepolisian ayeuna masih keneh nalungtik kajadian ieu serta neangan dua orang pelaku anu langsung kabur sanggeus ngalakukeun aksina. Pikeun informasi genre urang sambungkeun kawan-kawan di lokasi kejadian. Hatur nuhun, abdi ayeuna aya di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Di dieu tempat kakara kajadian panyiraman cai keras ka saurang siswa SMK. Ayeuna urang bade wawancara saksi jeung korban. Anjeun pelaku saksi naon anu anjeun tingali? Abdi ningali korban ke Bepang. Teras aya motor eureun. Salah satu pelaku langsung nyiramkan cairan ke korban. Tuluy kabur, warga langsung nolong korban. Naha anjeun tiasa ngidentifikasi pelaku. Abdi teu hafal jelas, tapi pakaianna jeung motorna tarakam jelas dina CCTV. Mangga tiasa dicaritakeun kumaha kajadianana. Waktu eta abdi kenaon balik ke sekolah, aya dua orang make motor, terus minumkan cairan ke abdi. Abdi langsung rasa panas pisan jeung nyeri. Kumaha kaayaan anjeun ayeuna? Ayeuna abdi keur dirawat di rumah sakit. Banget jeung abdi kameuleun, tapi alhamdulillah tos menang keguguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring salaku pelaku anu geus nyiram cairan bahaya ka jalma anu itu salah nyurkeun hampunten anu setulus-tulusna karena kejadian ieu. Kuring oge siap nanggung jawab pikeun ngebantu waragat pengobatan korban ngaliwat pihak anu berwenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa sih tega banget? Iya, jahat. Masa segitu